Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين. وكذلك نجزي الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina
wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Innal ladzina sa'astuna jalma-jalma kadzabu anu ngabohongkeun ieu ladzina bi ayatina kana ayat-ayat kami maujud Gusti Allah. Wastakbaru jeung pada takabur ieu ladzina anatina ayat sehingga teu daek iman kana eta ayat-ayat kami Gusti Allah. La tufattahu maka moal dibukakeun. Lahum bikeun ladina naon abwab samai pirang-pirang lawan langit. Idza ulija bi arwahim di mana-mana roh-rohna diangkat ka langit teu bisa buka lawan langit. Idza ulija bi arwahim pada mati di mana-mana eta rohna ditaekeun ka langit sabada. Kumaha teu bisa kalau payu batu maka diturunkeun bihaya arwah ila sijin kana neraka sijin. Jadi begitu maut oge begitu asup ka alam kubur situasi kondisi nate geus siga dina neraka. Tapi acan kana neraka. Situasi kondisi nate kesiga dina kada sabada maot teu bisa naik ka rohna langsung kana sijin. Bikhilafil mukminin beda jeung jalma mukmin da jalma mukmin mah fatut tahulahu dibukakeun ka langit teh jalma yus'adu biru ila samai sabiha. Itu terus ditaekeun ka langit ka 7 sakumaha. Wala yadkhuluna jeung moal asup ieu jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami jalma teu iman jalma kafir moal bisa asup al jannata ka surga hatta yalija datang ka asup non al jamalu unta bisa khiyati dina liang jarum. Mual bisa asup ke lamun onta geus bisa asup ka liang jarum teh kakara bisa. Maksudna kumaha? Mustahil ceuk akal. Aya Allah kitu teu kawasa kasupkeun onta kana liang jarum. Kawasa. Kawasa. Ya asup. Nabi Idris teh. Ieu teh Nabi Idris ya Nabi Idris ya ke kekecos nya datang iya iblis tadinya teh ngomong cenah kawasa teh cenah ai Gusti Allah teh kawasa mah kawasa aya mah kawasa cek iblis teh cik eta Gusti Allah bisa teu ngasupkeun di alam dunya kana liang jarum eta. Eta kumaha cek Nabi Idris hadir kadeukeut ye tempok cenah. Cok mata. Geus kitu teh kawas matana. Allah kawasa. Dan jas ketaan cek Nabi Idris. Cek hukum akal setiap jirim itu butuh tahayuj teh butuh kana ruang sagede kumaha ruangna sagede eta jirim jadi Allah kawasa ngasupkeun onta kana liang jarum lamun ontak na dileutikeun saleutikeun ti liang jarum. Allah kawasa kaleutikeun ontak. Anarwa liang jarumna gede.
Tapi lamun liang jarum nasa gede gitu yang jarum lain onta nasa gede onta nu aya gitu ta itu secara akal bisa itu sebab mustahil karena setiap jilid dia butuh karena beruang karena tahayuj itunya ayo kayak gitu datang ke asup onta dina liang jarum moal bisa kalah kumaha oge nyawa bisa terkecuali ku Allah figedekeun tiap jarumna atawa konten sakitu ku moal bisa itunya gue mungkin cek akal nya kitu deui asupna jalma-jalma kafir ka surga eta teu ka hatiku awasan teh lamun kucing mama gampang keneh liang jarum nu gedean dari para onta diletikan. Wa kadzalika najzil mujrimin wa kadzalika tanya itu seperti malasna Gusti Allah ka jalma-jalma kafir najzi malas kami agung jeung Gusti Allah al-mujrimin ka jalma-jalma kafir nu di roh Nabi kuna narakasi jin itunya terus mau bisa asik surga lahum min jahannam mihadun lahum eta tepikeun jalma-jalma kafir min jahannam ti neraka jahanam tina jahanam mihadun ari aya amparan jahanam teh sunna anu kacida panasna jadi aya amparan jadi teh di jahanam pada dina di amparan mau lihat mau ngagoler jahanam mau di amparan teh min jahanam dina jahanam sangrai disangrai wa min fawqihim gawash wa min fawqihim jeung di luhurna eta jalma-jalma kafir gawasin itu kita tampil dina iya anu dibuat gawasin ari aya tutup sarua aya aldiatun min annar dihandapna di hamparan seuneu ti luhur teh ditutup ku seuneu deui diungkep lain pun tutup biasa seuneu deui bae di open marada leuheung meureunnya ya open wa kadzalika najzil zalimin wa kadzalika tanya kitu seperti di amparan kuseuna luhur tutupan kuseuna najzi wa kamal kami ampun ceuk Allah al-zalimina kajalma-jalma zalim anu kufur mun teu daek kana ayat-ayat Gusti Allah.